Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna daramang? Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana daramang. Patepang deui sareng Ibu Siti Maryam dina pangajaran pangrumat basa Sunda. B. Panyungsi basa. Hiji, pupuh magatru. Pupuh magatru teh boga watak sedih atau prihatin. Jadi pupuh magatru memiliki watak sedih atau prihatin. Geura ayeuna urang cutat deui sabagian guguritan anu di luhur. Sekarang kita perhatikan kembali sebagian guguritan yang ada di atas. He barudak kudu hirup rempuk jukung jeung babaturan ngahiji, samiuk jeung dulur-dulur teu binarung goreng pikir komo bari olo-olo. Tah sagundukan kitu teh disebutna sapada. Pek bilang dina guguritan rempuk jukung aya sabaraha pada kabehna. Muhun jumlahna aya genep pada. Ayeuna pada anu di luhur urang titenan. Sabaraha rea jajaran dina eta pada. Sajajar dina sapada teh disebutna sapada lisan. Dina sapada di luhur aya 5 pada lisan. Ayeuna bilang jumlah engangna. Aya sabaraha engang dina unggal pada lisan. Geura urang bilang sakalian tengetan sora vokal u, i, u, i, o anu aya dina engang panungtung unggal pada lisan. Jadi satu tumpukan seperti itu disebutnya sebait. Silahkan hitung dalam guguritan rempuk jukung ada berapa bait semuanya. Ya, jumlahnya ada 6 bait. Sekarang bait yang ada di atas kita perhatikan. Berapa banyak jejer yang ada di bait tersebut? Sejejer dalam satu bait disebutnya satu baris. Dalam bait di atas ada 5 baris. Sekarang hitung jumlah suku katanya. Ada berapa suku kata di setiap baris? Sekarang kita hitung sekalian perhatikan suara vokal u, i, u, i, o yang ada di suku kata akhir setiap baris. Ayeuna titenan kamus alit pikeun ngabentos dina migawekeun tugasna. Di dieu aya tabel pikeun ngetang jumlah engang sareng vokal engang akhirna. Pada lisan kahiji atanapi baris kahiji. He barudak kudu hirup rempuk jukung. Jadi jumlah engangna aya 12. Tungtungna sora vokal huruf u. Jadi 12 u. Pada lisan kadua atanapi baris kadua jeung pada babaturan ngahiji. Jumlahna aya 8 engang atau 8 suku kata. Huruf vokal tungtungna i. Pada lisan katilu atanapi baris katilu samiuk jeung dulur-dulur. Jumlah engangna atau jumlah suku katanya nyaeta 8. Sora vokal akhirna atanapi sora vokal tungtungna nyaeta u, jadi 8 u. Pada lisan kaopat atau baris keempat teu binarung goreng pikir. Jumlah engangna aya 8 atau jumlah suku katanya ada 8. Sora tungtung atau sora vokal tungtungna i, jadi 8 i. Pada lisan kalima atanapi baris kelima komo bari nyosok jero. Jumlah engangna nyaeta 8. Sora tungtung atau sora vokal tungtungna nyaeta o, jadi 8 o. Katangtuan jumlah pada lisan dina sapada jeung engang dina unggal pada lisan disebutna guru wilangan. Jadi ketentuan jumlah baris di setiap bait dan suku kata di setiap baris disebutnya guru wilangan. Katangtuan sora dina engang panungtung unggal pada lisan disebut guru lagu. Ketentuan suara di setiap suku kata akhir
Setiap baris disebut guru lagu. Ari katangtuan jumlah pada dina unggal guguritan disebutna guru gatra. Sedangkan ketentuan jumlah bait pada setiap guguritan disebutnya guru gatra. Lamun diringkeskeun aturan pupuh magatru teh kieu. Jadi kalau diringkas atau dirangkum aturan pupuh magatru seperti ini. 12U, 8I, 8U, 8I, jeung 8O. Pancen hidep kaca 30. Ayeuna hidup nyieun sapada pupuh magatru. Carana tingali contoh jeung tabel kaca saacana. Sekarang kalian buat satu bait pupuh magatru. Caranya lihat contoh dan tabel halaman sebelumnya. Nanti dikerjakan di buku tulis dan kirim ke ibu ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.